numatak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal netek semplek nincak semplak kitu salah kieu lah tuh numatak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disemah aya batu kajentu disemah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun kada teh nyaho jampeanan anu kitu meuning samet hong we ning nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh peledug pan mulu menyan nyangakeun ieu ka mah anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mah da geus nyarahoeun dek melak pare eueuh menyan cebek kari taudna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya da lain gorengan beuleumeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya nu ngomong kitu aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalajo wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik nya atuh tunuh beurina oge atuh resep mah selera tama atuh kitu cik aing oge lumatak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teh pake warisan teh euy ti luluhur urang ti rasul lumatak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu duh kendang dikeploskeun era kudu mang mayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu ulah dendam ulah dicokelan teuing aing dendam moal dekna atuh diomongkeun deui panunggeus manggeus acan da urang mah sakali-kali deui nyalin heudak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh kudu surup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang saron panerus can puguh pan tukang peking bisa ngabonang daripada ngabogaan ieu atuh pakna peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tetapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalagena we kaituna kadengena
geus sok. Sadaya ngaturkeun lagu, sadaya ngaturkeun lagu. Eueuh nu protes, nu demo teu aya, da syuruk, ngagigi. Coba lamun ayeuna Saron, larasna teh Mataram, Saron nu hiji Selendro, kenal ka mana karep patokan. Bonang pun gitu deui geus sok teu geunah. Bang Toyib utut. Atos ya gelo. Timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan. Nya. Tuh, ceuk aing oge. Da diprotes teh ku sararea. Tah, dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda ti kitu, awut-awutan hirup teh. Teu syuruk, pantes loba di demo ge atuh. Da kudu syurup atuh. Anu dihareup teh seperti dalang gumantung kana sora nu ditukang. Teu bisa ka mana karep. Nya. Neng nong. Iya. Tuh, tetap panah teh di barang teh. Ki kinciran dina leuwih kokojayan di muara Geraja Wafa. Dadi muara Wafa. Dadi muara. Nya. Kita ingoge. Sapraptane puni Raden Gatotkaca Sumedya tuminak ingat. Sedan. Udah. Baru kana kumaha Malaysia jadi jelema jahat. Udah siap. Lu. Ini itu juragan Ageung ngahaturkeun semahaturan rawuh. Baik dulu. Ya anjir. Udah. Tenyo ai. Bener sia nu nyopot layang jamu sekali musada. Sumuhun. Bener. Nuhun. Di mana ini layang jamu? Aya di abdi. Jeung saha sia nyopot? Abdi wungkul. Dititah ku saha sia? Anu teu maksud abdi we. Eueuh nu nita. Teu aya. Dek dijual. Cane. Naon maksud jeung tujuan nyopot layang jamu sekali musada? Hoyong terang Klot. Baik. Wah, untung kebocos kene. Baik. Alah, jadi bangsa teh kieu gini. Udang sia.
sanajan sia pawongan aing ngapoe sirik babarengan tapi ngalampahkeun kitu pikeun ngabuktikeun adil di negara dihukum gantung sia we ya ai parantos takdirna abdi kena dihukum gantung memang punten ieu kabanggeran yuk saya tapi ka dikepung kieu aing teu bisa ngejat euy dihanap aya anak aing geus dibadamian si Anterja dek lompat ka laut anak aing kene si Jakatawang lompat ka mana sia lompat ka kandang domba aya putra keneh laleur hejo edan bosenan urang Garut sanaos seueur hinaan moal putus pengharapan hoyong langgeng sasarengan hoyong langgeng segala nu karang dapat janten lantaran dugikan nguduh hapungan janten robi pamadegang dunungan janten robi paman